Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wal maqalatul hadiyata asyrah. Wal maqalatu sareng ari maqalah al hadiyata asyrata anu nomor ka-11 anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam katampi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon igtanim khamsan qabla khamsin ilaih kaul anu neme. Igtanim kedah ngamanfaatkeun anjeun khamsan kana 5 qabla khamsin dina samemeh 5. Ai if'al tegasna kedah midamel anjeun khamsata asya'a kana 5 pirang-pirang perkara qabla husuli khamsi halatin dina sateu acan hasilna 5 pirang-pirang tingkah. Sababaka tegasna kahiji kedah ngamanfaatkeun anjeun kana kangoraan anjeun takdirna igtanim sababaka qabla haromika dina sateu acan kolot anjeun bi fathataini kalawan dibaca fathah 2 tegasna fa'il sareng ain filna. Ai if'al tegasna kedah midamel anjeun at-ta'ata kana ta'at hala qudratika dina tingkah kawasa anjeun qabla hujumil kibari dina sateu acan nyerangna kakolotan alaika ka anjeun. Wasihataka sareng kadua kana sehat anjeun qabla saqomika dina sateu acan gering anjeun. Ai if'al tegasna kedah midamel anjeun al amala sholiha kana amal soleh hala sihatika dina tingkah sehat anjeun qabla husuli maniin dina sateu acan hasilna anu nyegah kamarodin sapertikeun gering. Waya juzu sareng kenging non qiraatu saqomika maca kana lafaz saqomika bil wajhaini kalawan 2 jalan. Bi fathataini tegasna kahiji dibaca fathah 2 nyatana fa'il sareng ain fi'ilna dibaca saqomik. Au bidhamin atawa dibaca dhammah fa'il fasukunin teras sukun ain fi'il dibaca sukmik. Li anna riwayata karena sayaktosna riwayat lam tu'lam eta teu diuninga itu riwayat. Wal ihtiyatu sareng ari kehati-hatian ayaqra eta yen maca si jalma bihima kana itu 2 riwayat atawa bihima kana itu wajhen alal badali barina tetep netepan atas jadi badal liusodifa kana yen supaya ngadatangkeun si jalma riwayata kana sakabeh riwayat. Janten dina wasiata ka qabla saqomika eta teh kan tiasa dibaca sakomik tiasa dibaca sukmik. Tah kulantaran riwayatna teu diketahui maka kanggo jalan hati-hati baca 2 nana qabla saqomika qabla sukmika. Ayeuna jadi naon tarkibanana nu kadua tarkibanana jadi badal. Waginaka sareng katilu kana kabeungharan anjeun qabla faqrika dina sateu acan kafakiran anjeun. Ai if'al tegasna kedah midamel anjeun at-tasadduqa kana gawe sedekah bima kana perkara fadola leuwih itu ma an hajatiman tina kabutuhna jalma talzamu misti ka anjeun naon nafaqatuhu nganafakahan itu siman qabla urudi jaihatin dina samemeh datangna anu ngabinasakeun tatlifu anu ngaruksak itu jaih makana perkara laka tetep itu ma pikeun anjeun fatasiru tuluy jadi anjeun fakiron eta jalma anu fakir fid daroini di dunia jeung akhirat. Wahayataka sareng kaopat kana hirup anjeun qabla mautika dina samemeh maut anjeun. Ai igdanim tegasna kudu ngamanfaatkeun anjeun makana perkara tulfi mendakan anjeun naf'ahu kana ngamanfaatkeun itu ma ba'da mautika dina sabada maut anjeun. Fa innaman karna saektosna jalma mata parantos maut itu man in qata'a eta narima terputus naon amaluhu amal nasiman. Wa farogoka jeung kalima kana waktu luang anjeun kana kanyalsean anjeun qabla suglika dina sateu acan sibuk anjeun.
qabla syaglika dina sateuacan sibuk anjeun. Bi fatihini kalawan dibaca fathah sina. Aik tanim tegasna kedah ngamanfaatkeun anjeun farogoka kana kanyalsean anjeun fi hadhihi dari di ieu daerah nyatana dunia qabla syaglika dina samemeh sibuk anjeun bi ahwalil kiamati ku pirang-pirang pakewuhna poe kiamat allati anu awalu manaziliha ari awalna kaluarna itu kiamah au qabru eta kubur kada barina tetep nya kitu deui sapertoskeun itu kaul nyatana hadis Kanjeng Nabi nu tadi naqala parantos nganukil ngutip hukana itu za sahal aziziyu al aziz anil manawi ti al manawi fahadihi lom satu mangka ari ieu 5 perkara layu rofu eta teu diketahui non qadruha ukuranana itu homsah ila ba'da zawaliha kecuali dina sabada hilangna itu homsah. Rawa parantos ngariwayatkeun hadzal haditsa kana ieu hadits salah hakimu Imam Al-Hakim wal Baihaqi sareng Imam Al-Baihaqi an Ibni Abbasin katampi ti Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an bi isnadin hasanin kalawan sanad anu sae. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadits sal Imamu Ahmadu Imam Ahmad wa Abu Nuaimin sareng Abu Nuaim wal Baihaqi sareng Imam Al-Baihaqi an Amr bin Maimun katampi ti Amr bin Maimun. Wal maqalatu sareng ari maqalah atsaniyata asyrata anu nomor ka-12 na an Yahya bin Mu'adzin Ar-Razi eta tetep katampi ti Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah. Naon man kathuro sab'uhu kathuro lahmuhu ilaih kaul anu neme. Man ari saha jalma kathuro eta seueur naon sab'uhu seubeuna itu man kathuro maka seueur naon lahmuhu dagingna itu man. Bi khilafi man kalawan nyulayaan jalma kathuro seueur naon akluhu tuangna itu man bisababi hiddati dzikri kusabab intensna dzikir kusabab seueurna dzikir kusabab istiqomahna dzikir. Fala yadurru maka teu ngamadaratkeun itu aklu li anna ba'dul auliyai karena sayaktosna sebagian pirang-pirang wali tariqatuhum eta ari torekahna itu aulia kathratul akli eta seueur tuang li suratin hidhami ta'ami karena buru-buru tercernana makanan biharoroti athari dzikri kusabab panasna efek dzikir. Fainahu karena sayaktosna dzikir kanari eta tetep sapertoskeun seuneu bihilafi sholati kelawan nyulayaan sholawat ala nabi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna atharoha karena sayaktosna efekna itu sholawat ka Kangjeng Nabi baridun eta anu tiis. Waman sareng ari saha jalma kathuro eta seueur naon lahmuhu dagingna itu siman kathurat maka seueur naon syahwatuhu syahwatna siman. Falladzi mangkari perkara yutpi'u maruman itu ladzi asyahwata kana syahwat huwa eta ari itu ladzi yutpi'u syahwata alju'u eta lapar. Waman sareng ari saha jalma kathurat eta seueur naon syahwatuhu syahwatna siman kathurat maka seueur naon dunubuhu pirang-pirang dosana siman. Waya sareng ari itu dzunub allati eta perkara tuhjibu ngahalangan itu lati hu kasiman anillahi ta'ala ti Allah ta'ala. Waman sareng ari saha jalma kathurat eta seueur naon dzunubuhu pirang-pirang dosa nasiman kosa mangka teuas naon qalbuhu hatena siman falam yaqbal mangka moal narima siman al mawaidho kana pirang-pirang papatah. Waman sareng ari saha jalma kosa eta teuas naon qalbuhu hatena siman goriko mangka titeulem itu siman bikasri roi kalawan dibaca kasrohna. Fi afatid dunya dina pirang-pirang karuksakan dunia wa zinatiha jeung hiasan dunia. Wal maqalatu tsalitsata asrota sareng ari maqalah nomor ka-13 na an Sufyan ats-Tsauri eta tetep katampi ti Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala. Naon annahu sayaktosna Sufyan qala eta parantos nyarios Sufyan ikhtarul fuqara'u ilaih kana qaul anu neme. Ikhtaro parantos milih sahal fuqara'u pirang-pirang jalma anu palakir ai ladzina tegasna jalma-jalma radu ridho itu ladzina bil faqri kana kafakiran khamsan kana 5 min sifatil mahmudati tina pirang-pirang sifat terpuji
Waqtaro sareng parantos milih sal agniau pirang-pirang jalma anu baleunghar ai ladzina tegasna jalma-jalma ahabbu mika carinta itu ladzina al amwala kana pirang-pirang harta khamsan kana 5 minas sifatil madzmumati tina pirang-pirang sifat anu tercela. Waqtaro sareng parantos milih sal fuqara pirang-pirang jalma anu palakir rohatan nafsi kana ketenangan jiwa bahwa sareng ari itu an-nafsu ismun eta hiji ngaran li jumlatil insani pikeun sajumlahan manusia. Jadi insan mah mencakup jiwa, ari jiwa mah mencakup ruh, hate, akal jeung jasad. Wa faraghatul qalbi jeung wa faraghatul qalbi jeung nyalsena hate ay minatsaqli tegasna tina kabeuratan. Kana parantos kabuktosan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu eta ngadawuh Rasul Allahumma inni as'alukal aisha ilaih kana qaul anu neme Allahumma nun Gusti inni saektosna abdi as'alu eta nyuhunkeun abdi ka Gusti al aisha kana kahirupan ar-rafi'a anu luhur wal bala sareng kana pikiran atawa balukar al farigo anu santai wa ubudiyatar rabbi jeung katilu milih kana nyembah ka pangeran hifat al hisabi jeung ringanna hisaban yaumul mahsyari dina poenan mahsyar wa darajatal ulia jeung darajat anu luhur fil jannati di surga. Waqtaro sareng parantos milih sal agnia jalma-jalma anu baleunghar ta'ban nafsi kana capena jiwa liannahu karna saektosna itu nafsi kula waktin dina saban-saban waktu fi khidmatil amwali eta tetep dina ngalayani pirang-pirang harta wasyaglil qalbi jeung katungkulna hate fi tafkiril amwali dina mikiran pirang-pirang harta wa ubudiyatad dunya jeung kana nyembah kana dunia. Faman mangka ari sasa jalma ahabba eta mika cinta itu man sayian kana hiji perkara fahuwa mangka ari itu siman abduhu eta hambana itu syai. Wasiddatal hisabi jeung bangetna hisaban bisa babil amwali kusabab pirang-pirang harta. Waman sareng ari sasa jalma nu kisa eta didebat itu man al hisaba ku hisaban udziba maka bakal diadab itu man. Waman sareng ari sasa jalma ahabba eta mika cinta siman sayan kana hiji perkara udziba maka bakal diadab itu siman bihi ku itu syai. Wa darajata sufla jeung kana darajat anu handap anu rendah wa ya sareng ari itu darajatu sufla ad-dunya eta dunia liannaha karna saektosna dunia binisbati kalawan dihubungkeun li darajatil akhirati kana darajat akhirat la syai'a eta eueuh nanaonna. Wal maqalatur rabi'ata asyrata an Abdillahil Antaqi rahimahullah wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.